Nah, ya wargi ya. Sim kuring bade ngenalkeun deui salah sawios obat batuk kangge domba atau nepi kangge ternak. Biasa oge diangge lanong batuk kangge urang. Naon cenah? Aya. Tangkal honye di sim kuring bade sebutan teh. Tangkal honye ya teh. Honye namun ya mah honye beureum. Kan honye teh aya dua rupi. Hejo oge anu beureum mane bagian nu hejo oge mangga. Cenah naon gitu nya bade di damel lanong mah. Carana di kumaha ya ge sami sapertos laja dituak. Carana kumaha sim kuring urang damelkeun ieu garenya. Sim kuring nyanak ya plastik nyanak tali. Carana di kieu teh nu lihat ya. Jadi si daunnya dilantai ya. Potong lah ya. Mung aya nu kieu mah hiji we nya teh sapertos laja kan aya laja mah 2 3 tangkal nu kieu mah hiji we lah. Nah, carana di kieu. Plastik asupkeun deui sapertos hampir sama mirip sapertos nu hak laja lah. Beungkeut. Beungkeutna sing pageuh nya bilih ka kocoran cai hujan. Supaya tong asup hawa we kitu dibeungkeut. Nah, ieu teh obat tradisional. Nah, satos di kieu beungkeutkeun di ka handap. Upami henteu aya mah misalkeun kangge beungkeutkeun ngadamel we lah. Tihang atawa nepi naon. Ieu mah aya juput ya tah. Tinggal beungkeutkeun we ka dieu. Terus kieu warginya. Kan ieu tos di ieu plastikan posisina. Keun weh antepkeun salami sawengi. Sawengi. Keun antepkeun enjing ditinggal deui. Ayaan teu kitu nya. Ieu. Nah kitu warginya enjing urang tinggal deui hasilna. Ayo wargi. Ayeuna kusim kuring ditinggal deui enjing-enjing. Nah, ieu hasilna hasil tuakan tangkal comrang atau nepi tangkal honye. Tah ieu kusim kuring urang buka. Alhamdulillah ayaan teh nya. Landong batuk itu wargi kangge ternak biasa kangge landong batuk urang biasa kamari aya nu naroskeun kan kumaha cenah carana eta nuak comrang atau nepi honye ya sapertos ieu kieu ya hasilna urang buka heula ya. Tuh itu sanes cai hujan warginya tuh caina bening alias herang pisanan. Nah gitu warginya janten upami urang